Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Faslun ari eta hiji pasal yajibu wajib naon al-qadha modoan lisaumi pikeun jalma anu puasa. Naon al-kifaratul udma wa ta'ziru jeung dibibiran alaman pikeun jalma absada anu ngaruksak ieu siman saumahu kana puasana ieu siman bi Ramadana dina bulan Ramadan yauman sapoe kamilan anu sampurna bijimain kusabab jimata min anu sampurna asimin anu dosa bihi kusababiana itu jima li saumi kana puasa wa yajibu jeung wajib ma'al qadha sartana qadha naon al imsaku imsak li saumi pikeun jalma anu puasa eta bisitati mawadina dina genep pirang-pirang tempat ieu wajib qadha sarta neker nahan al awalu ari anu kahijina eta pi Ramadana dina bulan Ramadan la bi ghairihi lain dina bulan Ramadan alal muqtadin pikeun jalma anu ngahaja bi fitrihi kalawan bukana itu si jalma hiji anu wajib qadha wajib neker teh jalma anu ngahaja buka contoh seperti budak nya budak leutik jam 12 teh buka ya lamun geus dewasa lamun jam 12 buka eta wajib neker deui ketika magrib alatan haus gitu tanya ngan kudu dikodoan saking ku panasna saking ku hausna dahagana terus barang gawe di jam 12 teh hanaan buka teh ngan kudu neker deui puasa deui nepikeun kake ngan puasa eta kudu dikodoan tah wasani jeung ari anu kaduana elata eta ala tariki niati pikeun jalma anu ninggalkeun niat lailan dina waktu penting bil fardi dina salat fardu nu kaduana anu wajib neker jeung wajib ngodoan eta puasa teh jalmi anu pentingna teu niat puasa Ramadan araweh henteu dina pas dahar sahur teu niat puasa tenawa itu sama godin an ada ipar di sari Ramadana hadis sanati pardonillahi ta'ala teu niat eta taraweh henteu niat eta henteu ari inget-inget geus beurang jam 8 ai urang henteu niat pentingnya da teu taraweh tuluy pas sahur teu niat wayahna eta puasa anggeuskeun pikeun ka magrib tuluy eta puasa eta kudu dikodoan tak kudu niat kitu penting ya tadi antarusna wasali sujud hari anu katiluna eta alaman pikeun jalma tamu sahur itu siman donan barina nyangka itu siman bako alaili kana tumetepna penting pabana maka pertela naon khilafuhu sulayana itu siman nu katilu anu wajib qadha jeung wajib neker nya dina eta poe teh jalma anu sahur jelema anu sahur nyangka ari sugan teh penting keneh sahurna teh ai pek teh kanyataanna geus beurang kaburangan sahurna teh contoh suami istri sarena teh penting jam 1 ya ai sare penting jam 1 duana sare ari budak-budak kaudakeun ku HP HP teh pamajikan budak asalakina budak sahur ayo sahur henteu ningalian heula kaluar teu ningali jam dinding teu ningali jam HP ujug-ujug bae mana ka dapur teu ulang deui dari jero imah dapurna masaknya nahaneukeun dengan sangu ngakeul subuhkeun ka salakina hayuan bahan sahur nya pas dahar sahur kitu aya tamu assalamualaikum waalaikumsalam ai horeng teh tukang sayuran ka imahna teh ceuk ulah di jero keneh saha eta
abdi cenah bade nganterkeun ieu pesanan heuceu pan heuceu kamari pesen lauk emas 2 kilo nya ke antosan aya pas buka panto teh astagfirullahaladzim ini geus beurang ceu ka tukang sayur teh emang jam sabaraha kitu ayeuna nya kana jam 8 ayeuna teh di tukang sayur teh astagfirullahaladzim ari suka teh subuh kene urang keur saur jeung salaki urang tak eta puasa kudu dikodoan jeung wajib meker nepi ka engke datangna waktu maghrib pos anu puasa we ngan engke kudu dikodoan itu nya nyangka sugan teh peuting kene padahal geus beurang wayahna puasa kos anu puasa ngan eta puasa kudu dikodoan artos teh tah diantusna warabiu jeung ari anu kaopatna eta alaman pikeun jalma aktoro patoro anu buka itu siman donan barina nyangka al naon al gurubu waktu maghrib pabana maka pertela naon khilafuhu sulayana itu si jalma aidon deui tah ieu mah sabalikna nih jelema anu buka puasa sangkaana teh ada maghrib padahal lain itu kan beredarnya di nama medsos terus yang harapan kolom gitu tanya yang harapan kolom ada teh ada yang sorak gitu ya Allah ujung-ujung celepok Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum lain ada koreng teh budak keur naon keur maca ayat kursi nadana siga nu adan lain adan dengan budak kata roman wayahna puasa nu eta kudu dikodohan atawa misalnya yo cuaca teh angkep nih jodoh cuaca teh mati lampu jodoh we pokona nya mati lampu atuh diisuk HP para lain itu jam bisa gua ngilu pae di rumah teh aduh ieu kumaha buka puasa urang ieu itunya buka puasa urang kumaha ieu bahaula we ningali suku poe nya rasa mah jeung waktu maghrib ieu buka we manehna nyiapkeun cai nya nyiapkeun ieu kadenge awal-awal kajauhan padahal lain adat tata doman disangkana adat tuluy manehna teh buka minum sagelas ai pas naon ari pas minum geus minum sagelas kitu lampu jebret teh sadak lampu teh nya tuluy HP kurung ditinggalin jam karek oge jam 4:30 manehna geus buka berarti sangkaan manehna salah nyangkana geus asup waktu maghrib padahal encan maka eta puasa nu eta kudu dikodohan oke tak hati-hati nya ngabejaan adan ngabejaan buka puasa eta hati-hati awas wal khamisu jeung ari anu kalimana eta man eta alaman pikeun jalma bi annalahu kana saestuna itu siman eta yauma salasi sa'bana poyan 30 Sa'ban anahu kana saestuna itu yaum salasi Sa'ban eta min Ramadana dina bulan Ramadan tak ieu ya nyangka teh tanggal 30 bulan Sa'ban manehna padahal geus bulan Ramadan eta kudu wajib dikodohan keneh teh wasadisu jeung kagenepna eta alaman pikeun jalma sabako anu kapilepas itu siman sabako anu kapilepas itu siman naon makul mubalaghati cai kakemu min madbadotin tina kakemu wa istin sakin jeung ngingsreuk cai teh keur anu wudu nih tak hati-hatinya lamun keur puasa mah urang itu lamun sakira-kira teu bisa ngajaga bisi batal karena puasa itunya ning tong ketemu we lah keur puasa mah wajib ngumpul we bisi naon bisi keur wudu ayeuna urang ngingsreuk cai atawa ketemu cai kadang-kadang kalau kateleg keur ketemu we leg we diteleg astagfirullahaladzim puasa nanti tak eta kudu dikodohan wayah
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.